sifat sing jadi cukang lantaran datang rahmat yang pitulung bantena da urang teh sadar yang urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwas santri hormateun simkuring buruaneun diger simkuring ais pangampi pupuh lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPTLB Tur LPMD Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari kahirupan manusia teh kabeh oge hayang salamet, utamana salamet dunia jeung salamet akhirat. Tah jawaban akhirat teh sabenerna mah dunya. Lamun ibu hayang salamet di akhirat maka modalna poe ayeuna. Caritana ibu teh hayang salamet di akhirat maka poe ayeuna ibu kudu bisa nyalametkeun awak ibu sorangan. Panon tong popolotot, bibir tong loba ngegosip, ceuli tong ngadengikeun kasalahan, ngalengkah tong kana salah, hate sing nyacas bodas, ta eta kakara disebut hayang salamet. Ieu mah di akhirat hayang salamet, tapi di alam dunia panon popolotot kasalaki, ngagosip beuki, tapi ngomongkeun kagorengan batur, ngalengkah teu oleh kana salah, boro-boro di akhirat di dunya ge ditonyong batur. Jadi akhiratnya geningan kumacet poe ayeuna melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, pek melak hade jadi hade, melak goreng made jadi goreng. Patak lamun ibu diomongkeun ku batur dabongan ibu baheula sok ngomongkeun batur. Lamun ibu pernah dicarekan ku batur da ibu kok oge baheula pernah sosoromot ka batur. Jadi batur teh urang teh batur. Lamun jalma bener hayang salamet di alam akhirat sok we ayeuna salametkeun utamana urusan hate. Matak dina pangajian teh lain tiung jeung baju nu kudu robah, tah nu kudu robah mah eusi hate. Da keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Well. Maka nu kudu disaragamkeun mah lain tiung jeung bajuna, tah eusi hatena. Lamun pangausan karena tiung jeung baju tah salahkeun nu bakal riweuhna. Poe Senen kudu bodas panganyuk bodas kabeh salasa hejo kabeh robo beureum kabeh ceuk salaki teh eureun ngaji teh jangar kana hulu habeun meulieun baju. Tah nu kudu robah mah sabenerna lain tiung jeung baju tah eusi hate. Matak pek ku ibu lalajoan lain bajuna, lain imahna, lain sawahna, lain gedongna, jeung lain elmuna. Tah lalajoan mah eusi hate, lamun bener jalma boga ilmu bakal katempo alus hatena. Pan loba keneh jelema baroga ilmu tapi pas ya alalanger ilmu naon nu kitu. Apan ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah sing jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi da kanyataan mah urang teh baroga ilmu ngan hirup mah parawek wae. Ibu ari ngomongkeun batur dosa. Geus apaleun. Popolotot ka salaki dosa. Padit ka batur dosa. Panasan ku milik batur dosa. Ah eta teh ilmu atuh nahan nepi ka teu eureun. Naon tak alasan orang teureun teu naon berarti ilmu teu matak ngelehkeun nafsu. Sedengkeun Nabi Muhammad mah ilmu ngelehkeun nafsu, ari urang mah ilmu ngadon cicing jeung nafsu. Matak beuki luhur ilmuna beuki abikung ku kailmuanana. Weh boleh tidak di dieu teh loba santri hopek masantren sing luhur, kitab sing kabaca, hadis, aji, Quran ge sing katalar. Ngan ayangan tanya hate. Ribuan kitab nu dibaca, Quran katalar, hadis kaaji, tanya hate. Lamun hate geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, ngewa ka batur, berarti eta ilmu teu matak ngarobah dirina nu aya ngadon adikung dina kahirupanana. Patak lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna tah lalajoan mah eusi hatena. Sabab nu ngaran ilmu teh bapak cicing dina 4 rupa, hiji dina jasad, 2 dina hate, 3 dina rasa, 4 dina wujud. Tak kakara disebut cahaya ilmu.
jasad, hati, rasa, wujud. Jasad, ladinya jasad, hati, dina jasad pan KBG bisa nyebutkan bismillah. Bismillah kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih tapi naha loba keneh jelema beunghar pedit. Apaan bismillah teh karek samat sirahna kalian nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih berarti kudu niron sifat welas jeung asih Allah berarti manusia lamun bener boga ilmu dina jasadna tapelkeun dina hate nyaahan asihan deudeuhan yatim katulung miskin kabela imah jongkok dipangomeangkeun tah eta kakara bismillah geus asup kana hate. Ieu mah nu baleunghar boga bismillah kana BLT hayang. Di mana bismillahna berarti bismillah teh karek samot bibirna bibir teh aya dina jasadna berarti bismillah teh karek cicing dina jasadna can cicing dina hatena keh dituna komo dina rasana teu kadeuleu dina wujudna hartos tuh lamun bener bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih maka asupkeun kana hate eta teh ngaranna huruf maka kudu bisa ngahirupkeun ieu hate geus maca bismillah teh hate teh kudu hirup ku bismillah nyaahan asihan deudeuhan bahkan cekolot baheula pan di dieu aya guru kuring Mama Uye almarhum ngaji teh sing tamat cenah euy bismillah ge bisa ngapung pecakan terus ku bapak maca bismillah naik kana loteng tuluy ngagajreng da modar sabab di dinya mah aya falsafah hirup bismillah bisa ngapung lain ngapung awak kata boga jangjang tapi nu kudu ngapung teh hate kalian nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih rasa ngapung rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang kumaha lamun budak batur teu jajan baik angap kumaha lamun budak urang kumaha lamun batur teu boga imah angap nu kumaha lamun teu boga imah teh urang kumaha lamun batur teu nyangu angap yen anu teu nyangu teh urang maka manusia boga bismillah bakal ngawujud cahaya dina perilaku weh manya ari boga baroga bismillah tapi hasil pamatu jeung deui tina bismillah teh aya bi 30 juz Quran teh disimpulkeun dina Fatihah teh disimpulkeun dina bismillah teh disimpulkeun dina sahuruf bi tah boro-boro 30 juz boro-boro 114 surat urang mah jeung sahuruf kita hirup teh akur-akur bi ari bi teh artina ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku takdir Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah. Jadi batur beunghar dikeresakeun Allah, kuring jadi penceramah dikeresakeun Allah, aya nu sangsara kersaning Allah, baleunghar kersaning Allah, matak jelema boga bi moal muncul sacongo buuk sifat sombong kabehanana ge bi dikudrotkeun ku Gusti. Nana gerhana kudu jadi penceramah sanajan bajuna kieu jadi we. Nah di RW make gamis make udeng da moal aya nu ngulem sanajan Pak RW bajuna gamis udengna badak tasbih dicekelan kumaha ceuk rakyatna RW anyar tobat nah da lain bi tah bi teh artina kudrat iradat ku kawasa Allah, ku keagungan Allah, ku izin Allah. Nana gerhana datang ka dieu ku izin Allah. Ibu halana di ieu tempat ku izin Allah. Matak geus pangajian tong nepah dada asa aing pangajianana tanpa izin moal jadi. Weh. Bener? Atuh kuring umur 40 can kawin kersaning Allah. Lain seuri eta teh ngaledek seuri gitu teh. Kuring teh 40 tahun acan nikah geus tong riweuh bi ku kersaning Gusti Allah. Ayeuna ibu atuh geus narikah bi kan hanya ka jadi anak ngora-ngora bi. Ngan kunaon jadi anak ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amuradul ulah wakan uding bi ulah wakan uding kersaning Allah ulah wakan uding takdir balik kana awak ibu garoreng ada. Cacak-cacak lamun kamajikan aralus budi hade basa kasalaki mada moal cerai dibere duit leutik nganuhunkeun dibere duit gede sarwana duh kasalaki teu boleh ngahargaan tara kaluar ti imah tanpa izin tara ngaluarkeun duit tanpa izin ti salaki ta eta pamajikan anu pibetaheun
Bayi mah yey dibere duit leutik monyong-monyong we dan hikana lamun palebah dibere gede kakara 6:30 soalna nu paling power palebah pasea adat garoreng keneh kasalaki teh buat tengah hargaan si Bagong molor keneh hoyak kieu teh eta salaki dianggap Bagong untung salakina pinter naon mamah nyebut Bagong berarti akang sabeuting hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mama Bagong bapak Bagong ari abdi anak begu meureun ragam talak budak korban ulah nuding takdir eta mah bongan urang teu narobah sifat sora hartos eubi teh eta ku izin ku qudrat irodat ku takdir sagala rupa ge mun manusa geus ditakdirkeun moal aya nu mampu ngahalang aya di tempok mah bapak tinggal we beungeut urang eueuh merek penceramah da ingaran penceramah mah urang ge apal di dieu aya pun lanceuk Pak Ustad Deden ta eta penceramah pan ieu mah jiga ojek online otak ieu ge pan di ditu dipapageun ku motor mau motor sorangan ustadna cenah datang acan siga kalem disangkan teh urang teu ngajemput meureun tapi Pak nilai bi komo alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah ta eta teh dina jasad napal nate dina jasad alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah eta teh napal dina jasad tina jasad asup kana hate sadaya puji kagungan Allah berarti haram urang boga panyakit ria asa kapuji da puji mah nu Gusti geuning anger ada dina bibir alhamdulillah tapi dek tahajud nyen status wae OTW tahajud bubar tahajud nyen status alhamdulillah parantos rengset tahajud cing kadi mah keur sujud dipoto kadinya kagok bedek santunan kudu we dipoto alhamdulillah parantos santunan nu dibikeun 100.000 beungeut batur di bibirang saumur-umur nu kitu ibadah lain nu kitu mah asa kapuji hayang dikomen batur kangaran ibadah mah anta budallahu ka anak katarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah anu ngaran ibadah mah geus teu ngarepkeun ditempo batur geus teu ngarepkeun dihargaan geus teu ngarepkeun disanjung sabab urusan urang jeung Allah teu urusan urang jeung manusia dina ibadah bener Bu sing ikhlas ieu marajeun ikhlas nggunakeun kalimat hamba Allah merek ka masjid 2 juta ke Rajaban ayo DKM pokok itu diumumkan DKM umumkan hamba Allah atuh ku DKM teh poe Jumaah diumumkan hadirin alhamdulillah basa kamari tabligh akbar ustadna nana gerhana parantos aya nu nyumbang 2 juta ti hamba Allah dajur nangtung si eta di tengah hadirin abdi hamba Allah teh rada gelo sia teh lamun kitu anger alhamdulillah sanajan disumputkeun bakal kapanggih Pak matak alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah urang mah haram boga sifat asa kapuji bener teh ibadah mah lain nu kadenge ibadah mah lain nu katempo ibadah mah nu karasa ibu ieu pengajian ibadah kadenge ku batur kadenge katempo balik ti dieu karasaeun ku salaki balik ti dieu karasaeun ku baraya balik ti dieu karasaeun ku tatangga kadang-kadang nu teu akur anger nu goreng anger nu pedit anger ngaji naon lur oh tak eta ngaji prek artina bada ngaji teh kudu aya karasana kusaha minimal ku salaki goreng patut kelakuan ka salaki bubar ti dieu insaf ibu balik ti dieu ge minimal nyuuh ka salaki aya Pangke salaki bakal nanya kunaon mamah kuing ngaos jadi lebay tobat karasa talada ngaji anu beunghar bari pedit isuk jeung bager karasa lada ngaji naon sababna sabab ngukut ka beungharan gedong geus boga sawah geus boga duit geus boga budak sekolah dahar 3 kali baju gonta ganti masih keneh hayang kana pamer pamarentah BLT begitu teh kurang hidang tuh teh gedong boga, sawah boga, mobil boga, motor boga, adik karena BLT kokoro, yeay amit jadi beunghar gitu petah dan beunghar mah tugas nage mere, lain dibere
Tuluy engke ku pamarentah dibere BLT tolak moal kitu RT moal nerima BLT pamikeunkeun kanu miskin pamikeunkeun kanu yatim kakakara eta disebut beunghar ieu mah teu kabagean nu beunghar ngamuk rada gelo nya panjang alhamdulillah teh cikuring patak bisi nu hadir di dieu nu beunghar menang BLT kade uihkeun ka ditu bisi lain hak urang di kadahar ku anak jadi penyakit, kadahar ku pemajikan jadi penyakit, kadahar ku awak orang jadi penyakit. Naon kan nu beunghar mah lain kudu dibere, tapi kudu daek mere. Kasaha merena yatim, miskin, jompo, ka eta we perhatikeun. Pada ieu nu beunghar mah datang bulan puasa ge, baju ge geus dipikiran ti ayeuna. Panu sangsara mah lain pikiran baju, kumaha irahan ke duka moal. Maka ti ayeuna teh pikiran nu beunghar boga kewajiban barang bere kasasama. Bisi aya jompo kirim atuh sakarung berarti 260.000 oh bu peureun geuna sabab nu miskin mah gede jasana. Aya nu maot panggeulana nyokot pacul si miskin, aya nu maot panggeulana nyokot pasaran si miskin, aya nu maot panggeulana tahlilan si miskin. Patak lamun di dia aja mah beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga begitu nyieun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur, batak ulah coba-coba goreng jeung sok ibu make tiung menang saha? Menang batur, baju menang saha? Imah menang saha? Tuh sawah tanurna ku saha? Ibu gering diubaran ku saha? Ibu ngalahirkeun leos ka dokter, dokter teh saha? Ibu hamil ge ku maknya aya hamil ku batur ka ieu ceramah nu bakal diomongkeun teh balik ti dieu ceuk salaki ibu paingan sia budak muka dua gede irung da ieu pengakuan mah jeung hamil ku batur hamil mah nyameureun ku salaki urang butuh ku batur matak naon alesan urang kudu goreng jeung batur. Lamun jelema geus asak hatena, jalma geus asak rasana, sabejat-bejatna batur, samaksiat-maksiatna batur, sagelo-gelona batur, moal bijil ucapan ngewa. Diajar so. Sageuleuh-geuleuhna batur, sadosa-dosana batur, satu balik-balikna batur, moal pernah keluar ucapan ngewa ka jelema nu keur maksiat. Aya hate nepi ka dinya. Dan oleh kata turun kesalahan teh duir teh kuat renyem teh ngomongkeun sapoe teh. Artina urang malah lajo kagorengan batur tanpa sadar karena kagorengan diri sorangan. Padahal lamun dibuka mah ibu teh manusia, aya ngaran manusia mah dihargaan lain sifatna berharga, tapi Allah keur mulian kagorenganan. Nana gerhana teh manusia lain kuring anu mulia, tapi Allah nutupan ka goreng patutan kuring. Coba lamun ku Allah dibongkar goreng patut ibu, goreng patut bapak, goreng patut kuring, cantang tuh manusia aya harga. So ibu saha baheula digamis poro-poro ditiung poro-poro keur budak geuning keur ABG nu baheula lalajut sarung ka sarung-sarung jeung lalaki ari kawin jeung sejen teh saha. Atau bapak-bapak ge punten ayeuna urang salat, ayeuna urang disarung, ayeuna urang dipokok. Coba ingat-ingat bapak baheula keur ngora. Saha nu nolol tina jendela imahrana anak dua teh. Rek dipeletok ku hancing. Jadi ulah ngopokeun kana dosa jeung doraka anu baheula urang keur dipigawe. Sabab cantang tu kahapus ku perkara ieu. Bener Bu? Maka sifat ning manusia jasadna, hatena, rasana, wujudna. Lamun ilmu geus ngawujud dina awakna, tah hampura ilmu ngawujud dina awakna. Sirah bakal hidul akli, ngajaga akal pikiran, bibir moal ngecorot ngomongkeun batur, ceuli nguaresep kana gosip, hate bakal nyacas bodas, ngalengkah bakal kana bener. Tuh lamun sakirana goreng entong ngalengkah, lamun sakirana alus pek sing sumanget tina ngalengkah. Ieu mah atuh da ngariung limaan jeung tetangga bikeun kakak jeung KTP geus sidik kata Bang Emo nah kabita nyobaan redeg nararangtung aku bersumpah dan berjanji dina limaan aya opat teu kabayar nu hiji kokot tetengan nah hamba jeung apa pernah ngeclok we
geus ini kurang teh apa salah tapi naha dipigal matak jasadna hatena rasana wujud tah ieu ge rajaban jasadna ibu amarana bu pangaosan dina teh naon rajaban jasad apakah hate milu rajaban apakah rasa milu rajaban engke bubar ti dieu ngawujud moal ladang rajaban aya nu diisrokeun ke Nabi Muhammad apakah Nabi Muhammad akhlakna ngawujud na akhlak urang boro-boro Nabi Muhammad papanggih jeung anu lolong pagaweanana ngaledek wae tong deukeut jeung Muhammad Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad Muhammad jelema gejul apakah Nabi ngadek teu Nabi neungeul teu Nabi nyiksa teu Nabi milu ngaledek teu Nabi mangadon nyampeurkeun tuluy ku Nabi ditanya lapar anjeun kumaha cek jelema itu lapar kumaha cek Nabi kami boga roti yeuh keur anjeun didedetkeun kana bahamna geus beuh maklum jelema lolong pek ngomong anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad Muhammad jelema gelo 15 tahun Nabi dicaci ku Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi maraban nu Yahudi anu lolong ieu umatna mun ibu barang mere ka tetangga ngahina ibu dek mere deui moal alus cing sugan belah dia le hate lamun ibu Nabi Muhammad mah 15 tahun ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi nu lolong urang nanya ka dieu pan itu umat Nabi Muhammad ya cing ibu ngahina cing ibu barang bere ka tetangga ternyata tetangga nganyerikeun hate ibu dek mere deui moal saruana sugan atuh belah dia rada aya nu soleh mun ibu barang bere ka tetangga ngahina ibu dek mere deui moal atuh naon ieu rajaban berarti karek samet rajaban teh karek samet jadi adat jadi budaya unggal tahun hadirkeun ustad son sistem kagogeun ibu-ibu ulunan geus balik ditanya di mana rajaban sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu rame geus hanya sebatas jasadna cing atuh rajaban teh sing asup kana hate sabab nu disebut rajab adalah Isra ari Isra teh perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berjalan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ayeuna urang deuk rajaban deuk Isra di mana urang kudu berjalan tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng kana alus tina pedit jadi bager tah Isra keur urang mah eta nu salah berjalan kana bener nu kedul berjalan kana daek nu goreng berjalan kana alus nu teu akur jeung dulur berjalan jadi alakur nu sok pasea berjalan jadi tara kakara eta disebut Isra sok pikiran kadinya itulah Isra Nabi Muhammad Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka umat nage mi eling Isra Mi'raj heueuh nya judul nage mi eling kudu bari jeung eling atuh ulah mi eling teu eling-eling ngaranna ge mi eling Isra Mi'raj Isra berjalan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang ge kudu sadar jeung kudu eling Isra berjalan tina salah kana bener tina goreng kana alus tina kedul jadi daek ieu masjid Bandungan geus Isra Mi'raj subuh bakal pimu meureun an Isra berjalan nu kedul jadi daek nu daek teh geus aya 3 jajar datang Isra bakal pinuh meureun lamun engke beres Isra salat subuh anger keningan sajajar tah Isra teh berarti karek diperingati setahun sekali karek bisa ngulem ustad karek daek pengajian can asup eta Isra kana dada-dadana bener tah ibu oge tah dijilbab ditiung darengkeun saking ku gerdak ibu ge dijilbab teh karek jasad cing jilbaban hatena jilbaban rasana saingga ladang dijilbab katempo cahaya dina wujudna ari jilbab teh munian sirah dina sirah ibu teh aya panon aya ceuli aya bibir tah eta ge munian
Ngan munian bibir lain ku kain tapi munian ku makna jilbab. Ari jilbab dan nutupan panon tutupan ulah ngalajo goreng ceuli tutupan ulah ulah resep gosip bibir tutupan tong cobrot ngomongkeun batur na teu era jilbab badak kana gosip beuki na teu era jilbab badak pemolotot ka salaki na teu era jilbab badak teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngagogoreng batur di mana eta jilbabna karek samet jasadna can di jilbab besi hate nu sabenerna. Wah bapak-bapak ngararet ka ibu bari cek hate ibu maca Quran, kuring maca Quran, bapak maca Quran, maca Quran halus, nu lekoh, makhrijul huruf napas, panjang pondokna bisa, karek jasad. Lekoh na maca Quran bawa kana hate, artina lekoh maca Quran kudu lekoh oge budi jeung basa. Ulah lekoh maca Quran tapi lekoh silihinana, lekoh ngagogorengna, lekoh ngaledek baturna, lekoh ngarendahkeun baturna, berarti lekoh karek samet bibirna can lekoh jeung hatena. Aku ceramah kieu mah demi Allah bakal loba nu karasa, naha kan eta kabeh kana itu. Aslinya. Berarti aya nu poho. Ilmu teh karek jasad, ari jasad mah meunang ngapalkeun, pasantren 20 tahun, pinter kana dalil, pinter kana kitab, pinter kana hadis, karek apa? Nu ditungguan ku Allah mah asup kana hate sehingga muncul cahaya amal. Kartos. Nu hese nu mana ngapalkeun ngamalkeun. Nyaho urang kuring ge digodog ku mama uyeh baheula euy ceramah teh ulah nanti ngajelengeng kana ceuli batur kudu ngajelengeng mah kana ceuli sorangan kitu baheula cek mama ai ceramah teh ulah ngajelengeng kana ceuli batur ceramah mah kudu ngajelengeng kana ceuli sorangan ayeuna katincak kalau mana katincakna nana gerhana ceramah jigan ho nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah panu beunghar mah teh kajebrodan huluna teh. Tapi lamun sabalikna nu beunghar nanya kuring, parantos encep nyaah ka yatim, tong loba nanya. Parantos asep nyaah ka jompo, cicing riweuh teuing. Artina ketika urang ngajebrodan hate batur, neungelan puhu ceuli batur, geura balik kana awak urang. Sabenerna urang lain keur neungelan ceuli batur, keur neungelan ceuli sorangan. Bener? Nabi Muhammad, hei santri, beres ceramah aya nu mahanan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi hayang anjeun kantenan keur modal heujug tungtun atuh rezeki maneh milik kuring. Pan ieu teh ayeuna teh bakal diamplopan. Pecahkan pegat ku bapak di ditu penta amplopna dibikeun moal. Astagfirullahaladzim. Ieu teh aing mah tina hate teh ieu teh ngomong eudeuh kan anggap we ieu teh ibarat musyawarah bersama ngan ieu ceuk hate urang mah cing lamun aya nu megat amplop kudu dibikeun dadek nurutan Kangjeng Nabi ngan pas ngajak umat dibikeun moal ceuk umat moal nya atuh ari kitu mah nuhun we ibu jadi lamun engke aya nu megat ku abdi teh dibikeun teu salah abdi mah niat lagi dibikeun ngan kesepakatan bersama dibikeun moal nuhun atuh nuhun. Jadi nu salah saha urang ibu anya euy lamun ceramah teh ulah nepi kana nyeri kana puhu ceuli batur tapi ceramah teh sing nepi kana hate diri sorangan jeung ajebrodan puhu ceuli sorangan dipikir-pikir usia sakieu taun kan Nabi Muhammad baca kurang oge di bahanan doba di tengah jalan diminta dibikeun nana gerhana diberi amplop tah pegat ku ibu belah ditunya tah ieu abdi mah lamun dipegat di belah ditu abdi medek neangan jalan ka ditu aya jalan ka ditu teh kok buntu hanya belah ditu aja dipegat keneh belah ditu kajian nepi ka subuh moal balik daripada lapur artinya Pak urang teh ceramah teh terlalu
terlalu nepi karena celi batur, tapi itu nepi karena rasa seorang. Padahal ilmu teh jasadna, hatena, rasana, wujud. Sehingga lamun jelema boga ilmu katampo wujud ilmu teh ciri. Mun ceuk agama kudu bager katempo bageurna, ceuk agama tong pasea tara pasea, ceuk agama ulah lawanan kajeun dihina tara ngalawan, ceuk agama teu meunang nuding tara tudang-tuding, ceuk agama leuwih hade diomongkeun daripada ngomongkeun. Poe ayeuna sok brateangan ku ibu, mana jelema nu boga ilmu geus ngawujud dina dirina. Kadang-kadang terjadi di ditu boga ilmu, di dieu boga ilmu, tapi dipake alat perdebatan akhirna pagawean jadi kaluli-luli. Usoli jeung teu usoli teu beres, kunut jeung teu kunut teu anggeus, 11 jeung 23 teu beres, akhirna masjid sa RT aya 2 bari eusina mah eueuh deui. Kunaon sababna? Elmuna karek samet sirah, can samet hate, can samet rasa, jeung can ngawujud. Kahaltos. Lamun jalma geus bisa ngawujud, bakal boga sifat tumarima. Ibu bulu panon ponok tarima, dari bulu panon ponok mengenah ucap pijat ke hampang. Iya, yang dibelel pun. Iya mah pantun narima meli 400.000 eluk kaluhur atau nempo urang tepot jika nu berat kiceu. Balik ke dieu mora motor gelebug angin badak dipusruk ka sawah. Kakara sadar ya Allah, lain Allah terus dudut bulu panon. Nepi ka ngarerepot diri diorok nepi ka kolot eueuh halis manjangan, tapi nah kaum ibu-ibu riweuh mikiran halis init-initan kerok heula ganti ku patlot atau balik ti dieu gelebug angin badak bari hujan pasea jeung salaki nah leungit hiji mata jalma nu geus ngawujud asli dina Allah. Mata jalma anu geus ngawujud jeung ilmu hirupna teh bakal sederhana. Nah sederhana sabab dirina bakal gede ka era. Nah mah jeung era loba era gedong sigrong eueuh nu nganyang era duit loba tapi yakin diantep era ilmu luhur tapi pasea keun nu bodoh mah parasea ge da bodoh ieu mah nu pinter parasea kok mau pejabat parasea teu hidang teh RT wae tara burger, RW wae tara pasea, nah anu dina luhur parasea, balik deh ka RT sia teh. Panungan ku ibu ayeuna, para pejabat keur meureujeun parasea, silih gorengkeun. Nya. Aya teh RT silih gorengkeun jeung RT. Eueuh. Ama kejeung eueuh, da teu hayang mun jadi RT lagi. Tapi kunaon atuh pejabat nu di luhur silih gorengkeun bongan melaan kahayang sieun teu kapake ku umum akhirna teh loba teuing pencitraan dina pidato jiga nu heueuh PPD teh ibu-ibu ceplos abdi lamun abdi jadi insyaallah teh nu kitu teh pidato pencitraan hujit ayeuna abring-abringan ke pesantren geus jadi males poho ke pesantren abring-abringan ka rakyat geus jadi mah poho ka rakyat matak dipikir-pikir sok atur ke prok masuk matak dipikir-pikir politik teh ari keur mogok mobilna butuh ku rakyat aya geus maju rakyat ditinggalkeun matak ieu teh mah geus mobil mogok jejak ku sararea loba janji eueuh bukti loba waos nyorosos tanpa buktos paribasa demi rakyat prek insyaallah mensejahterakan rakyat nya teu ngeuleuh kitu pan loba aya teh loba rakyat anu teu sejahtera makin magrib neangan beas isuk-isuk geus baringung babeurang jangar ku ongkos budak sakola tuh mana kesehatan rakyatna da urang mah rakyat leutik mau ukur hayang kieu hiji bebeliun hayang murah, 2 negara hayang aman leungit tibega, bener bu? Geus pemerintah tertong lebat teori ini dan itu wujudkeun we eta barang-barang supaya kajangkau kabeli ku rakyat tuluy perdamaian terjadi ke rakyat nu katiluna minimal aya keur jaminan rakyat pek sakola luhur ngan wayahna kudu bisa gawe ieu mah ari sakola tita luhur ai gawe kudu nyogok
Hidup. Iya lamun jadi penceramah mau teu panggalakna. Sari ya. Asli. Bener. Nah ibu rek tega nu maling hayam gemep sirahna, nu maling hayam diluluh di sawah, nu maling hayam beak huntuna, nu maling hayam diduru. Nah, nu maling hayam nepi ka rajet awakna, tapi nu maling duit negara tersenyum indah depan kamera. Adil, bro. Aduh, bobotoh ya. Apal cenah aos. Nu maling hayam gemep, nu maling hayam korban, nu maling hayam disiksa, nu maling hayam beak buntu. Hei masyarakat, cing dek wani mah cokot nu korupsi kudu juga si eta hukumanana. Cing da ieu ibu teh gede kawani. Lamun Prabowo teu sanggup bereskeun nu korupsi, Deddy Mulyadi teu sanggup bereskeun nu korupsi. Terus ieu teh Bandung keneh. Bandung Barat. Kabupaten Bandung. Oh DS. Oh, Kang DS teu sanggup bereskeun korupsi. Hah, ampura. Mundur. Prabowo teu sanggup menghukum no korupsi. Mundur. Pak Deddy teu sanggup bereskeun korupsi. Mundur. Deuk usaha atuh pikeun no korupsi ka rakyat. Bu ngomong, deuk dikumaha no korupsi? Dibenci, sok ngomong. Dicacat, sok ngomong. Digolok, sok Pak. Simrudeng Pak. Nah jika nu gede teu wani Bapak. Ibu-ibu kebon digorok, dipalikeun, diduruk, dipayahan. Sok nah Bapak mah jika nu resep ka korupsi. Gak dikumaha Pak. Digatah gitu gantung. Ulah dia acan ditanya, cing nu korupsi nu dikumaha Bu? Disunatan. Kan geus. Ditek-tek deui. Kakara aya jawaban nu korupsi di sunatan. Jadi deuk hajat ibu teh. Maka lamun Prabowo jeung Deddy Mulyadi teu siap nganggeuskeun korupsi, pikeun kira-kira mundur. Pikeun ka rakyat hukumanana. Kupingkeun pabahasa rakyat. Diduru, digorok, dicacat, disiksi. Kalau bah dieu disunatan. Ketika asa terlalu indah korupsi di sunatan. Jadi jangan mereka nabuh wayang. Kunaon hukuman rakyat seperti itu lantaran rakyat geram karena perkara bentuk-bentuk keadilan. Hukum terlalu tajam ke handap tapi mintul ka luhur. Bener? Aing mah dari ngomong gitu dari sieun. Kan untung ibu-ibu nggak ada hukum. Jadi ibu teh setuju karena omongan sumpuring. Kudu satujunya ngarah ditewak teh sarana. Fungsi. Sabab kudu era Pak. Jabatan saluhur-luhur tapi rakyat loba nu sangsara na teu era eta pejabat. Ilmu laluhur tapi pasea. Ilmu nu mana kudu parasea. Na teu era nu baru ilmu. Imah gedong gede tapi awan nu nganyang na teu era. Kunaon eta imah awan nu nganyang lain teu kabita ku imahna ngan hasim pamatuk nu goblok imahna. Jadi anggar balik deui kana sikap sebenarnya mah. Ya. Asli. Duit loba tapi yatim teu kabere. Duit loba tapi nu teu dahar teu kabekeun. Sing arera sabab al haya'u minal iman. Ari era teh bagian tina itu. Kata Rajab teh sing asup kana hate ibu. Jadi Isra teh naon Isra teh? Perjalanan. Di mana? Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ari urang teh judulna eling, urang ge kudu eling. Jadi urang ge kudu Isra, kudu berjalan. Di mana berjalan urang? Di bumi ka masjid. Tuluy ti masjid ka bumi deui. Nu tadi tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina pedit
jadi bager, tina goreng jeung batur jadi alakur. Mata eusina teh tilu sok sing karisa ladang isro teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara eta seuri kanu mere kanu nanya kanu lah dia seuri kanu tong mikiran di sunatan seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu jadi bubar ti dieu bisa aya salaki anu keur baeud da wajar baeud kunaon mah teh jeung wajar ibu teh init ka dieu teh hiji teh izin ayeuna teh kokot tetengan salah jadi imam nepi ka di korehan kana tolomong ibu amanah bongok pemajikan biasana aya di imah ayeuna eueuh da bongan atuh init pangajian tapi teu izin heula leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh uki amek-amekan teh baeud dedekan ibu teh tawayahna ibu kudu seuri kudu baeudnya mun salaki ibu keur baeud barak kata ibu haha maneh baeud insyaallah tidak gor termos maksudna seuri kanu baeud teh tong ngalawan kejahatan ku kejahatan tapi geura lawan kejahatan ku kebaikan. Ada jadi kanu baeud merek kanu pedit lamun bisa mah hajat teh tong sok dituliskeun nepi ka diparagakeun aya 3 buku geuning Udin 50 Didi 25 Kusman 10 Ate 5.000 Nana 1 juta apa kana mah halus mah berurang Imin 17.000 engke teh Imin teh bakal hajat cek salaki ibu mah cek Imin hajat bere ka ditu 50 gak babah 50 ya lalaki mah teu apal catetan kela dibuka na catet tuh untung aing boga catetan Imin teh 17.000 nah mani mah jeung 50 kuat asa rugi eta barang bere kumaha cek salaki 50 17 dulu batur ke 17 padahal mah kudu bisa merek kanu pedit gimana teuing mau konca segala besek jadi pan besek teh 30.000 35 mie 5 nog 4 botan hiji minyak seperempat tuluy aya minuman ale-ale hiji kayak teteh 35 nama jeung apa narna bek aja teh pan dihitung ke 5 aya nu mere 17 da ieu atuh gan tawang teh cokot deui botan ieu sok mih bungkul 3 si atuh padahal agama mah ngajarkeun seuri kanu baeud bere kanu pedit nanya kanu ingat-ingat ibu bisi aya tatang nyewaeun ka ibu nu juga ditanya tiap punya ingat-ingat ibu bisi ibu paheula pernah Pelerian keur ngora jeung salakina tuluy amak meunti ka ayeuna. Baeud we tidak amak kitu tarananya. Kawayahna bubar ti dieu gedornya. Assalamualaikum gitu waalaikumsalam cek itu di mana pangaosan aya naon bari amak pan. Ieu urang geus ceramah jeung nana gerhana. Yang urang teh geuning kudu algopar maha panghampura. Eusina teh 3 ladang rajaban teh. Naon nu katiluna kudu nanya ka nu tara. Babawok maneh geus 3 tahun tara nanya ka aing kunaon sia. Nah, ibu jadi teu hidang. Maksudna nanya anu tara teh mun batur teu nanya ka urang mah tong saruang. Nah, hartos. Itulah ladang Isra. Hanya teuing asuting teu kana hate. Nabi Muhammad bumina 5 ka 6 tapi nyieun masjid punya lira. Nabi Muhammad bumina 5 ka 6 tapi yatim katulung. Nabi Muhammad bumina 5 ka 6 tapi miskin kabela. Apakah aya pada hari ini seseorang yang seperti itu? Imah butut masjid kabangun, imah butut yatim kajamin, imah butut jompo kabere, imah butut nu susah katalang. Aya eueuh nu ayana merek eta. Heueuh atuh lamun kitu cinta Nabi cinta kana naon? Cinta Nabi, Bu. Cinta Nabi. Naon bukti?
Ternyata orang cinta Nabi teh hanya sebatas jasad ngomong cinta Nabi, tapi pegawai Nabi mah geuning teu dipigawe ku urang. Atuh lamun kitu mah naon cintana? Ibarat bapak cinta ka ibu, dek mengok ge pasti bogoh. Dek teu bisa ngomong pasti bogoh. Dek gempor ge pasti bogoh. Itulah ngaranna cinta. Ieu mah ikeur geulis perkara cinta. Memer sautik der salingkuh. Da eta atuh awakna jadi bayuh-yuh. Ditangkep ke proses tepung anger nongaran cinta mah dek kitu dek ieu tetep urang cinta ka Nabi. Nabi itu teu pernah negatif, Nabi itu teu pernah salah, Nabi itu sosok sempurna. Urang perlu mika cinta Nabi ngan naon bukti? Ayo sok belajar ahul. Cek Nabi teh kami cinta ka yatim, jelema nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung. Matak nalika ibu cinta ka Nabi, ulah sok ngantep ka budak yatim. Nabi nyaah ka miskin, setiap aya kadaharan teh Nabi mah diasong-asong, isi maneh teu dahar, kuring boga, yuk ngaleut ka dieu, leugeuleut magrib-magrib tuang jeung Nabi. Bahkan bahasana ge Nabi mah nikmat, lamun tuang bebarengan jeung nu miskin, geura sok tuturkeun. Kan urang mah kedahar ge miskin datang eureun bersih menta. Jadi cinta Nabi teh perlu dibukti. Nah, terus kan. Geuna eta mah loba nu ungeup pengartieun ge. Di dieu mah nya teuing di imahna poho dewe. Nabi Muhammad cerdas. Lamun di dieu aya jelema beunghar boga sawah 200 tumak, ukur geura sepa 200 tumak sawah, ukur ke kebutuhan dahar bapak leuwih teuing 50 tumak teh biasana di pelakan pare menang 5 karung. Lamun 5 karung sakarung teh keur sabulan, ai panen teh 3 bulan sakali. Tuh Pak 50 tumak wae dipake dahar geus leuwih 2 karung. Matak lamun di dia aja mah beunghar moal ngantep anu miskin, lain harteu anu miskin kudu dibere beas, lain hadiah kitu miskin kuring boga 200 tumak, urang bagi ku opatan, nu miskin aya opatan, maneh melakan ieu, maneh melakan 50 tumak, ieu melakan 50 tumak, ieu melakan 50 tumak, menang 5 karung 5 karung 5 karung 20 karung, 20 karung dikeun kanu bogana tina 52, 2 kali 4 8, sesana keur maneh dahar, tuh harta nu bapak tapi kehadean ku Allah geus ditulis aya eueuh nu beunghar teh kadinya. Yo iraha eudakna. Ternyata agama teh Pak gampang, nu mempersulit mah urang loba teuing kahayangna. Oh da can kebedak motor, oh da can kebedak mobil, oh da can boga imah 2, akhirna yatim teu katulung, miskin teu bantu. Datang we banjir, gedongna beak, sawahna beak, mobilna beak, kakara didinya sadar, lamun mah disedekahkeun. Sadaya. Sok ti ayeuna. Urang teh Pak bakal dipapag engke teh di akhirat. Bade ka mana eta? Bade wih. Oh hoyong jajan cenah budak. Wios teh wih deui sakedeng deui ngosan. Keserian wae urang teuing. Tuh. Atuh dah ieu merek ambil. Jadi warang dosan. Nah, sono kene. Ya, ibu sono nganda urang geus aya ku sono ka ibu. Urang kudu sono ka ibu ya, geus kolot. Ya, ari sono kabudak para wajar we, sono kamu saumur we. Nah, hayang nepi ka jam sabaraha ibu? Sagadeng deui. Sajam deui geus jawab bapak-bapak ibu-ibu ulah dicarekeun eta hakna. Hayang dugi ka teu opat keun antep. Kan urang mah urang barali. Kene hayang dugi. Moal anu nyarek, Bu. Nah, gok di dinya. Gitu ih. Padahal nu teu salah ceuk ibu punya opat kan ngagugu hepe. Kan urang-urang mah deuk barali. Jadi ibu masuk kan ada salah. Nagor gue paling nu ceramah foto. Baik kana miraj. Ai miraj naon?
naik ka mana Nabi teh Kasidratul Muntaha. Rek naon Nabi Kasidratul Muntaha? Deuk dititah naon? Dititah salat. Maka kuncina bulan Rajab adalah salat. Tong ngareret batur anu tara Rajaban da batur ge salat. Pan persis tara Rajaban. Muhammadiyah ge tara Rajaban. Urang iwal ti urang NU anu sok Rajaban. Ngan urang kudu sadar diri. Dak ladang tina Rajaban mah adalah salat. Persis salat teh. Muhammadiyah salat. Artinya ladang nah hasilnya mah geus aya. Kadar eta teh ngayakeun Rajaban bae atuh. Kartos ya. Ulah atuh kanu babadug antara urang jeung urang kudu pasea, Pak. Sabab urang teh sabenerna lain kudu pasea jeung batur, tah pasea mah jeung awak sorangan. Ibu ge daek ka dieu teh teh beres pasea. Demi Allah. Ibu teh daek pangaosan teh teh beres pasea. Pasea naon? Pasea ngalawan ngedul. Jadi we daek. Tuh kakara matakna ulah nyempad heula cek aing oge. Pas urang ngomong ibu teh daek ka dieu teh beres pasea. Teu. Kalau badi gitukeun, heuh ibu teh ku daek teh geus beres pasea ngalawan ngedul. Aing mah uyuhan salakina da. Wah, salakian. Tong dibeja-beja ka urang dong, udah mau matak jadi dikawin ke urang mah. Gedung salakiannya bae we. Dek aya salaki dek tuh urusan. Ngopi ka jadi curhat kieu. Bapak-bapak dek Rajaban ngariung ngaguluk urang udunan urang Rajaban nu 50 nu 100 eta teh bapak teh ladang perang ngalawan pediet tah lamun anu poe ayeuna can mere-mere can beres perangna nya perang mah teu kudu jeung batur awak urang teh geuning unggal poe teh perang jeung awak sorangan nanagerhana ge perang jeung niat. Sabab Nabi Muhammad mah can pernah Nabi ceramah make jeung di amplop. Atuh kumaha nanagerhana ayeuna lamun di amplop nuhun. Kumaha lamun teu wios. Tah tempo beungeut nyebut wios. Ngan ridho kuring lamun teu di amplop ridho ngan kudu umum. Son tong dibayar, background tong dibayar, gahareun tong dibayar, urang ge ridho lamun teu dibayar, ieu mah son dibayar urang teu. Gerak tempo hukum negara, Pancasila ngaranna. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ulah bingung katakan sorry. Panas, ibu gerak arwih kan itu. Wakir tuh. Barurun gitu panas punya. Ladang pengajian sapoe teh skincare kudu beak dua. Wah. Melaan Pak Ustaz. Allah, melaan Pak Ustaz. Ana mah jeung melaan urang sagala. Jadi kunaon atuh berbeda NU versus Muhammadiyah Jamaah Tabligh? Ken. Ibu ge boga budak lantaran cicing di imah beda, salaki beda, pamajikan beda, ngahiji korosot budak. Coba lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun, paling bijil anak kucing. Jadi itulah nilai perbedaan. Ngan pedah urang NU mah cerdas, alwa mana cerdasna sok loba metode nanti geuning sorogan mah, nadoman mah. Eta ibu baheula geuning ngapalkeun sifat wajib Allah 20 dinyanyikeun nya. Wujud kuat naposi ieu ladinya musik ieu malah kaganggu wujud kita
gempa entang joget Pak entang aduh Bapak mau kerja udah ngersakan sampai gitu tua pulang Pak ulang dulu. Nah orang NU mah gitu Pak di Persis mah minta di NU mah pakai nadom nah ngarah babari apa aki-aki di masjid Allah wae nu ka masjid nyanyi deui aliyang umat muslim hayu berjamaah sholat subuh ayeuna setengah genep poho maghrib sabab orang kunaon poe ayeuna NU paling loba hampir 80% Indonesia adalah NU kunaon Pak sabab NU punya metode kartos ngan urang tong pasti aja dulur urang Muhammadiyah silahkan Persis silahkan dan nu penting hareupeun Allah melain golongan tapi digarawe NU nya angka yatim NU nya angka miskin NU nya angka jompo Muhammadiyah ge kudu kitu Persis kudu kitu nu penting gawe nah lain kudu burger nah gerhana ge beda baik da sahadat nama sarua hejang kiblat nama sarua nabi nama sarua Ka'bah nama sarua masjid lagi sarua nu beda teh ukur bajuna bajuna kieu kotak-kotak bae we dan nu meuli lagi urang nu make urang disebutkeun nah ustaz cenah kitu bajuna memang ibu membelikeun teh kira-kira tuh barang berapa kalau udah ngomong hanya donatur yang boleh berkomentar. Dan dia garajaban ayah donatur lo boga hak bikin komentar. Kade itu panguna kieu, kade sona kudu kieu. Donatur raja ieu mah teu udunan berkomentar. Nah kitu udunan heula. Hayang komen teh. Padahal geran teu udunan mah geus lah loba komen mah datang diuntung. Ayeuna donatur ibu salaki ya. Jadi lamun salaki bawel ka ibu. Baik donatur ibu kan. Bu dijilbabna sing balik jeung sol kitu. Harima. Bu rok teh lain kitu kupurikilan deuk pangaosan gamis nu panjang engke purikil jeung akang teh. Donatur beda sote awakna lur sahadatna sarua zakatna sarua Ramadan ge sarua sagala rukun ge sarua ukur beda teh awakna jadi geus tong pasiaku baju era umat Islam kudu haben pahereng tentang baju harus jadi kado rajaban naon jadi cenah kado rajaban teh baju ibu mah Idul Fitri acan pikiran baju ti ayeuna puasa pikiran ladang rajaban masol benar tuh Ustaz Baraweda baik maca sholawat ge anu sarupa di NU ge anu sarupa di Garut maca sholawat jadi aya alok sholatul salamun ala toha rasulil beres ka Banten maca sholawat jadi hoak kan tegel sholatullah salamullah ala toha rasulillah dulu saya ka dieu ka Bandung mah maca sholawat jadi eslilin Allahumma sholli wa sallim ala geblu suka masjid dia mah aya ustad kumaha abah saya salam dari tungtungan teh make aduh silakan berbeda tapi tetap sarua nu dibaca mah sholawat kene sholawat ibu maca tahlil anu sarupa eueuh sok bapak aya nu mawa nu tahlil anu tungkul nu gideug nu mui aya nu tungkul la ilaha illallah udang-udang dahar setan diajak deui suci teh mang hayu tahlilan deui siap sergenah teu lila cenah tahlil nya ada hees eta ayo oge nu tahlil bari ngideug ban la ilaha illallah la ilaha illallah cenah mang nah hati budak gideug entok kumaneh nu tungkul mengadon sare jadi mang di budak gideug ngarah teh sare kan paling bau nemui insyaallah bubar tahlil teh golok ongkek
nu tungkul keur maca la ilaha illallah, nu ngagideug nu dibaca la ilaha illallah, nu muing ge keur maca la ilaha illallah. Jadi teu kudu paseak ku cara kasarua gawe nama la ilaha illallah. Salat nu mana atuh nu bakal ditarima indikator utama nalika ibu ngarumasakeun salat urang ditampa naon eta indikator kahiji amburannya mun salat ibu ditarima ku Allah indikatorna hiji naon eta salat ibu ditampa ku Allah indikatorna hiji naon eta robah hate nu ngewa kabatul jadi tara ku salat teh nu geuleuh jadi henteu anu cua jadi cinta nu pedih jadi balager tak eta salat nu bener ditampa ku Allah lamun salat haben tapi pedih anger ngewa kabatur anger geuleuh kabatur anger geura pariksa aya nu salah dina salat lain syarat jeung rukuna anu salah tapi hate teu matak marobah tina salat kana jero hatena bener Bu kahartos rarobah nya rarobah hate karena keur ieu asalaki teh kudu leuwih hargaan balik salaki di mana we papageun lawang kantor tah darengekeun dah lalaki balik teh papageun ngeluk kita sirah teh ngeluk papa kitu sumping cokot leungeunna tulusun tangan nah tulusun tangan cokot cai anu tiris keun bae pamake gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata juga ibu malah nu ceramah nu bibir urang kok Allah kata bibir mah ayo meuli segala diomong ku bibir begitu kakak salah suntangan cokot cai antiris kembali temaki gula bapak hapunten kitu cai teh cai we teh gula-gula acan suruput usaha diinum kata be diinum amis ternyata nu amis lain gula naon atuh budi pamajikan kasalaki kajian nu dibikeun teh manis amis tapi ibu mah cobrot wae hayang disedok gitu Lewas, papu salaki teh bawa kacai, bapak beli pada ibak, ieu anu ieu odol ieu sabun, dekul salaki mandi, papa gendi ku ibu, ieu sarung, ieu koko, ieu kopiah, kebutkeun sajadah bagikan raja, dekul salaki salat, beres salat kuliwat dengekeun. Beres salat kuliwat ibu kahareup, nyukuh dina lahunanana, pek ngomong sing hade, bapana puputeun kemang kedaton buah kolbu cinciman jiwa akan kehormatan abdi damaun abdi, tiba heula nepi ka ayeuna rumah saya pamajikan can bisung kumakeun ieu salaki. Hapunten tilu urus saprabu ti anas di dawa. Ah ieu teh ceramah teh jero teuing, ditempon teh eueuh nu kitu teh eueuh, takon belah dinya mah eueuh, tambelan ieu sarua aja ieu. Nu aya ge salaki datang langsung nagok menang duit teh, ieu merekna. Kudu kitu ledang raja banteh nah sabab musibah terjadi bencana terjadi dunia dek hancur gunung dek bitu punten penyebab utama adalah pamajikan goreng kasalaki penyebab kedua adalah anak goreng kainung bapak penyebab ketilu adalah dulur teu akur jeung dulur penyebab keopat adalah ustad geus hubu dunia penyebab kelima adalah pejabat geus ngabarangsa nu lima tadi empuk ku ibu paingan banjir di mana-mana paingan halodor rada panjang paingan musibah gempa terjadi paingan gunung hayang bitu paingan langit hayang hancur nah apa nu lima empuk ku bapak geus aya acan budak goreng kayu nu bapak pamajikan goreng kasalaki depan eta kahongkeun ustad hubudunya mah ada nomor diliwat itu kurang. Kalau iya nara ruting Ustaz ubudunya tuh kumaha? Eta. Dia mah yang didagor ku kursi itu. Ustaz ubudunya cenah eta. Aing meni mun ke dia jemaah imul aya saurang. Mungkin dia mah ulah hadis lah. Ku barelna Bu aduh. Ustaz ubudunya ayah saha eta lain luasan teuing si eta teh wah rame cek ibu nyeri cek urang ini asa teungeunang Ustaz ubudunya ayah saha eta bisa ngomong yang demi Allah dia deh mah atau kades ieu cik kosong hati adanya bisa anu ngolong abdi deh kade pesen ieu kosong hati lamun dina dangdut mamatak ngacak-ngacak panggung ngomongkeun ka pengajian atuh teu teungeunna aya ustaz ubudunya aya saha eta
Ibu tuh orang dia asli. Orang mana? Tuh, paling nggak orang itu alhamdulillah senang untung lain orang dia kan. Orang itu. Orang mana ibu tuh? Orang Kopo, Kopo Bandung. Oh, dia lebah. Oh, palingan ibu-ibu orang dia. Alhamdulillah senang untung lain orang dia. Jadi orang dia udah kemana? Bah, damang. Ya alhamdulillah. Bener joget abang menjadi menteri saya tuh. Dua, indikator sholat itu diterima teh aya robah hate. Dua, sholat itu diterima teh naon tanha anil pasya iwa. Punten. Indikator katilu sholat itu diterima adalah alus ucapan, leuleus hate, ninggalkeun kadorapaan. Alus ucapan, leuleus hate, ninggalkeun kadorapaan. Sok ibu sholat turuykeun ngan wayahna asupkeun kana hate. Alus ucapan, leuleus hate, ninggalkeun kadorapaan. 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 Kan bae di motong diapalkeun, kan urang yakin di jalan bakal kalebet. Alus ucapan, leuleus hate, ninggalkeun naon euy ge teh kadorapaan. Balik ke dia datang ka imah ku salaki ditanya dia bicara masalah mana gerhana menang naon alus ucapan leuleus hate ninggalkeun kadorapaan. Ayo sikeun dapur panah teh nyangu kadorapaan ngerdeung. Jadi bener agama mah babari poho. Aya di dieu mah heueuh kepada katakan seuri unggul datang ka imah walau bae. Misalnya bisa telu. Ini teuy urangna teuy. Hah? Apa? Tuh nya aya 2 tuh. Dek ini teuy urangna bobodohnya. Aing mah nyari HP cenah dia. Disebut bobodohnya. Bisi sabi teu ngomongnya sabi. Katanya. Tuh itu alah ayo bobodohnya teh naon aya ibu si ulah wakat itu bobodohnya teh mencintai dunia, cinta dunia. Emang ibu tercinta itu kan dunia. Lamun tercinta juga balik ke akhirat ayeuna ieu. Urang teh Pak mau teh ku cinta kana dunia teh. Lamun tercinta mah ini kurang kadikit. Ibu tercinta kana dunia. Oh nah itu tadi ka urang ibu. Hah? Cinta dunia teh oh iya atuh maneh nu ceramahna ahlieur ayeuna ya. Jadi cinta dunia teh cenah naon Pak? Duit. Dina sirahna teh duit. Aing pengen jadi anak atuh Damerin lalaki apa lebah teh usaha teh mah duit. Oh nu dinas. Kamana dinasna? Di mana? Oh, bapak tentara. Perang ke Palestina. Paingan ya, Pak. Paingan da salakina TNI. Paingan lamun salakina ustaz mah pasti lentong. Umi tos nyangu kan kitu ustaz mah. Teu acan abi kan ustaz mah. Dios we urang puasa atau ustaz mah begung geuning awak. Ari TNI mah ditudang nyangu gitu. Urang nyangu siap 86 gitu nya. Gerak ke kamar. Oke. Oh, salam sacara oge nya. Tadi disebut bubunya udah itu ingat Allah. Hadirin kaum muslimin sing sarehat sadayana. Panjang yuswa sadayana. Sing ditepikeun umur urang kana bulan Ramadan. Allah manda Ramadan anu tahun ayeuna moga-moga jadi alat Allah Rabbul Alamin sing hapus dosa-dosa urang sakabehna.
Urang teu rumasa loba dosa ucapan tekad lampah jeung perbuatan tanpa Allah ngahampura saha urang sebenarnya mata eueuh deui amal ibadah urang masuk tuluykeun ibadah kan hiji nu dipenta ya Allah jadikeun ibadah abdi keur mupus dosa-dosa abdi mata tong lalajo kana ibadah batur lalajo kana ibadah sorangan da ibadah urang teh dosa urang teh teu dihapus ku ibadah urang mata geus tong lalajo ibadah batur urang teu keur mupus dosa sorangan bae nu kudu mupusan dosa baturnya sakit nu kapihakeun bobosa panon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar sampurana paralun anu kasuhun meninggal mugi pamrih hampura anu katada billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.